Assalamualaikum soleh-solehah, wilujeng enjing. Kumaha hidup sadayana sarehat? Mudah-mudahan hidup sadayana sehat walafiat. Patepang deui sareng Bu Sipa dina raraga diajar bahasa Sunda pangajaran 5 ngeunaan pangalaman. Nyaeta neraskeun pangajaran anu minggon kamari. Sata acan dikawitan diajarna, hayu urang ngadoa heula, mudah-mudahan diajarna dipasihan kalancaran tur digampilkeun. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah saparantosna ngadoa, mangga urang dikawitan diajar bahasa Sundana, kaluarkeun buku paketna sareng alat tulisna. Sata acan dibuka buku paketna, ibu bade tumaros heula ka hidup sadayana. Cum, saha anu masih keneh emut? Minggon kamari bahasa Sunda diajar naon wae nya? Nya leres, minggon kamari bahasa Sunda diajar nyaritakeun pangalaman. Terus diajar naon deui? Cobi, emut-emut deui. Muhun leres pisan. Minggon kamari bahasa Sunda ngaregepkeun carita naon? Manjang Kanini. Terus ngaregepkeun carita Danu jeung Deni ameng ka laut. Terus naon deui? Nya leres, nyaritakeun Neni ngagaduhan sapeda anyar. Dinten ayeuna bahasa Sunda bade diajar maca carita ka kebon binatang. Mangga dibuka bukuna halaman 68. Nah, ayeuna ibu bade macakeun carita ka kebon binatang. Nah, hidup oge di bumi baca carita ka kebon binatangna payeunun ibu ramanya. Mangga ayeuna regepkeun heula, ibu bade macakeun carita ka kebon binatang. Siap ngadangukeun carita ti ibu? Siapnya. Ka kebon binatang. Poe Minggu, Rina jeung Adam ulin jeung bapana ka kebon binatang. Hartosna ke kebun binatang. Hari Minggu, Rina dan Adam jalan-jalan bersama bapaknya ke kebun binatang. Sadatangna ka kebun binatang, bapak ngantri di tempat meuli karcis. Antrianna panjang pisan. Hartosna tiba di kebun binatang, bapak antri di tempat membeli karcis. Antriannya panjang sekali. Saenggeus asup ka kebun binatang, Rina jeung Adam nempo sasatoan. Aya gajah nu keur ngulang-ngulang tulalena, maung nu keur depak di juru, sato galak ayana di jero kandang. Hartosna, setelah masuk ke kebun binatang, Rina dan Adam melihat hewan. Ada gajah yang sedang memutar-mutar belalainya, harimau yang sedang duduk di pojok, hewan buas adanya di dalam kandang. Aya oge sato nu dikencarkeun di lapang, anu sakurilingna dipager jangkung. Aya gajah, aya zebra, aya uncal kasuari oge aya. Hartosna ada juga hewan yang dilepas di lapangan, yang sekelilingnya dipagar tinggi. Ada gajah, ada zebra, ada rusa kasuari juga ada. Rina jeung Adam dipotret di hareupeun kandang sasatoan. Rina jeung Adam suka bunga. Hartosna, Rina dan Adam dipoto di depan kandang hewan. Rina dan Adam bahagia. Pancen kahiji nyaeta ngalengkepan kalimah di halaman 70. Pami atos rengse tekeng hilap dipotokeun ka ibu. Salajengna buka bukuna halaman 70 hiji nyaeta miwanoh kecapananya. Mikawanoh kecapananya. Kahiji ngagunakeun kecap saha, kadua ngagunakeun kecap naon. Kahiji ngagunakeun kecap saha.
Kecap saha ngagaduhan fungsi kangge naroskeun palaku anu aya dina hiji kajadian. Jawaban pikeun kecapananya ieu nyaeta jalma atanapi palaku tina hiji tindakan. Contoh anu kahiji, Rina jeung Adam ulin ka kebon binatang. Kalimah pananya anu ngagunakeun kecap sahana nyaeta saha anu ulin ka kebon binatang. Contoh anu kadua, Rina jeung Adam diajak ulin ku bapana. Kalimah pananya ngagunakeun kecap sahana nyaeta saha nu ngajak ulin Adam jeung Rina. Anu kadua kecapananya ngagunakeun kecap naon. Kecap naon mangrupikeun kecap anu fungsina pikeun nanyakeun hiji hal dina bentuk kaayaan atawa tindakan anu aya patalina jeung eusi atawa inti sawala. Jawaban pikeun kecapananya ieu mangrupakeun pamahaman, penjelasan atanapi penjelasan kana naon anu ditaroskeun. Contoh nu kahiji, Rina jeung Adam nempo sasatuan. Kalimah pananya ngagunakeun kecap naon sapertos naon anu ditempo ku Rina jeung Adam. Contoh anu kadua nyaeta gajah ngulang-ngulang tulalena. Kalimah pananya ngagunakeun kecap naon sapertos naon anu ngulang-ngulang tulalena. Salajengna buka bukuna halaman 72. Pancen anu kadua nyaeta ngalarapkeun kecapananya. Alhamdulillah pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Takeng hilapnya pancen ti ibuna dikerjakeun. Pancen kahiji nyaeta kerjakeun halaman 70 sareng pancen anu kadua nyaeta halaman 72. Lami atos rengse potokeun teras kintunkeun ka ibu. Tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.